Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hancang katuna. Kamari teh nembe dugi kadinya mitra, urang sami-sami Bandungan. Kumaha lajengna ieu carita wilujeng ngadangukeun prung. Sabada tepi ka lembur sararea teh ngadondeureuh we barali ka imahna sewang-sewangan. Atuh para tamu ti lembur sejen kitu dinu teu dayeuh dipernahkeun di imah Pak RT. Gitu deui eta nu teu dayeuh mah nyaeta si Tuan jeung si Babah ngadon ngarep we di imah Haji Bandi. Kayaan teh beuki peuting bae. Di luar sepi cempling rehe comrek ukur kadenge we sora hawar-hawar sora jangkrik jeung cihcir maninih teh ditempas ku sora-sora cari jangkas. Ayeuna mah urang kocapkeun sababaraha poe we ti harita di satutasna kajadian merangan Bagong teh berkah kejadian naon-naon. Atuh Tuan Jenik jeung Babah Pei teh meunang 3 poe nganjrek di imahna Haji Bandi. Madah terek pamitan we balik deui ka dayeuh. Sabab keayaan teh aman. Karena keadaan parantos aman, ek mau pulang ke saja. Haya, ho. Oke bakal balik ka dayeuh. Sao keayaan teh geus aman. Aduh, jadi rek merulang bae teh. Aduh. Kitu jeung Bu Haji. Anya cenah rek baralik bae, ibu mah inggis we aya serangan deui ti eta Bagong ka ieu lembur. Bisa kumahaeun atuh mun Tuan Jenik jeung Babah Pe eueuh di dieu mah. Moal aya nu bisa diandelkeun Bapak Haji. Ceuk Ibu Haji. Tenang. Sanajan nya ditinggalkeun ku eta si Tuan jeung si Babah. Kun we. Da kayaan teh geus aman ayeuna mah. Eueuh kejadian naon-naon, kebon eueuh nu kacaturkeun di ranjah. Jeung eueuh nu manggihan Bagong ngulamprong ka lembur. Mun kitu ge geus aman, ulah hariwang, Bu. Oh, benar, Bu. Gak usah khawatir, keadaan parantos aman. Teu aya gangguan di Bagong. Mungkin sudah cerah, gak akan berani datang lagi, apalagi mereka sudah banyak yang mati. Nya Tuan, tapi ibu mah yang ditakutkan teh inggis mereka itu balitungan Tuan. Yang namanya Sato tetap saja takut. Mereka itu dendam, apalagi banyak teman-temannya yang sudah dibunuh sama Tuan. Oke Babah. Tenang, Ek sudah membekali orang lembur ini dengan senjata api untuk berjaga-jaga. Gak usah khawatir. Meskipun tidak ada Ek sama Babah Fei. Tak gitu tenang we ulah. Nanajan geus baralik oge. Tenang we, kapan urang lembur teh geus dibahanan senjata malah mah geus dilatih ku si Tuan teh. Bila mana aya bancang PKU atawa serangan Bagong. Aja bisa diandalkeun we pokona mah. Hanya jadinya kitu atuh ari kitu mah. Ibu teh regreg nuhun pisan, terima kasih ya Tuan sama Babah. Sudah membantu orang kampung di sini. Maaf selama ini. Ku ibu teh dijamu saku mamisti. Yang semestinya maksudnya teh gitu. Estu ala kadarnya Tuan. Tuan sama Babah Pei merasa senang tinggal di sini. Harus sangat menikmati jamuan yang sangat dipujukan. Kita berdua seolah tamu besar. Haya, betul sekali. Oke ngerasa suka mah karena pengakuan Ibu Haji itu di orang lembur. Sabot keur ngalobrol keloyong nyimas Nenden anakna Haji Bandi keluar di kamarna. Sabab kadeng ya si Tuan jeung si Babah teh cenah rek pamitan baralik bae da poe eta. Janten Tuan sareng Babah teh bade aruy ayeuna bae kitu. Pak, Bu. Nyai teh bisa dihalangan deui rek balik ayeuna bae cenah mah. Tapi tos aman gitu Bu, lembur urang teh. Abi masieun aya serangan deui wangkaning ka parajana eta Bagong teh.
kabejakeun weduk teu terak ditembak. Nya tenang we anak king ulah hariwang. Kapan ditungguan kana tiluk we wah tanda-tanda anu ngabahayakeun. Serangan ti eta Bagong. Hartina ieu lembur teh geus aman. Pokona mah Bagong teh mah wanieun dingah raja ayeuna mah moal tenang we ulah sieun nyai. Janten kitu nya Pak. Atuh ari kitu mah saupamina ieu mah aya serangan kitu tah. Saha nu bakal diandelkeun atuh nya ngahareupanana ari Tuan Jenik sareng Babah bari uing mah Pak. Loh, tadi oge sarua indung hidup ge hariwangun. Tapi ulah sieun ajan si Tuan jeung si Babah balik kadayeuh oge. Kapan warga lembur teh geus dibahanan senjata pokona mah. Malahan mah geus dilatih ku si Tuan. Sangkan bisa nembak. Ulah hariwang. Jeung deui kapan Bapak ge boga senjata api, keun we moal cicingeun namun serangan Bagong mah. Enya atuh ari kitu mah sae. Abi ngaraos seureug Pak. Tapi saha nu dilatih di lembur teh ku eta si Tuan Jenik teh. Mun teu salah mah si Acim jeung Pak RT kitu deui Aki Jai. Pokona mah geus bisa diandalkeun lah. Moal keung ulah sieun. Muhun ari kitu mah atuh. Satu tasna cukup ngobrol mah jeung keluarga Pak Haji geus ngarasa regreg. Eta si Babah jeung si Tuan teh ninggalkeun lembur balik dewe ka dayeuh. Atuh ayeuna mah urang caturkeun si Selud. Hari teh kakocapkeun keur ngobrol we jeung indungna nya mah Indeung. Poe eta mah si Selud teh can init-initan aya keneh di imah. Lain ujang kumaha cenah kaayaan lembur teh satu tasna merangan Bagong teh. Nah aman. Sugan maneh dedengean ngeunaan serangan di Bagong ka ieu lembur. Geutanya teh gancang nembakan. Aman mak. Geus eueuh kabejakeun kebon nu diranjah. Mana kitu ge geus aman. Atuh da cenah eta Bagong teh sakitu lobana. Tapi geus hasil dipaehan. Ditemakan we eta ku si bule tah jeung si Babah kitu di Pak Haji Bandi. Kan aneh mak aya Bagong anu kuat cenah mah teu teurak ditembak meureun rajana eta teh mak. Da eta we anjing ge nepikeun ka paraeh biasa si Pleki we anjingna Haji Bandi mak. Mangge ngadenge ti Jang Acim caritana ujang. Untung we eta Bagong anu kasebutkeun rajana teh kaburu ngamuk. Buak ngawi warga lembur. Cacak-cacak lamun teu kabur-kabur mah moal teh cai ilhaka ujang. Nya anehnya mah aya Bagong kuat ka teu teurak ditembak. Moal Bagong siluman gitu mah. Nya bisa jadi ujang Bagong siluman atawa dibere keanehan we merengaran Raja Bagong daeun teh. Mama inggis we eta Raja Bagong teh datang di kalembur urang pikeun balitungan. Bisa kumahaeun we bakal mata kebahayakeun. Ceuk eta mah Indeung, manehna mah hariwangeun inggis eta Raja Bagong teh ngaganggu ka lembur Campaka sapi dianggapna. Urang lembur Campaka teh geus maehan Bagong nu jadi anak buahna eta Raja Bagong. Nyakeun we malah tenang be ulah sieun. Asa ulah ngaganggu ka urang we kapan uing jeung emak mah teu milu ngaganggu ka eta Bagong. Kangaranan kitu ujang ngaranna Sato. Tangtu we lamun nya datang baritungan teh pasti we sakabeh warga lembur teh bakal jadi kaancam kasalamatanana ka asup urang taeun teh. Tangtu kabeh bakal disakompet daunkeun. Anyabet aja bae atuh bek diparehan sagala tah Bagong teh. Kumaha lamun Raja Bagong teh ngamuk dar ngincar-ngincar warga lembur pikeun males pati. Kapan cilaka atuh mah? Ujang. Eta bisa anu dipikasieun ku emak teh wayahna maneh ulah init-initan teu pararugu anu sakidanan jauh atawa ngadeuketan ka pileuweungan ujang bisi panggih jeung Raja Bagong. Wah atuh mah pirahku Bagong ka walungan atawa susukan. Kapan uing mah ulina oge ka walungan atawa susukan mak. Tara asuk-asukan ka kebon atawa ka leuweung. Ai kitu mah.
Mudah-mudahan eta Raja Bagong teh tengah ganggu ka lemur urangnya. Nya mah lah, mudah-mudahan atuh harapan Maineung jeung si Selut. Kaya lemurna teh mudah-mudahan aman gangguan ti Bagong. Eta pamikiran Maineung. Kitu di si Selut. Sabenerna mah di pilewengan teh katingali harita Bagong anu panggedena teh meureun rajana teh keur badami jeung anak buahna ting salagrog. Lamun sekaharti mah meureun cacaritana kaya baturna. Wayahna cenah ka para Bagong ulah init ka pilemuran bisi dikakalakeun ku urang lemur sokomo boga sanjata anu bahaya bisa ngancam kana pati. Leuwih hade ulah ngaranjah di ka kebon-kebon. Keun we cenah urusan balitungan mah urusan aing salaku raja maraneh. Kitu ka omongna eta Raja Bagong sacarita ditujukkeun ka baturna. Ukur kadenge we ting salagrog ting garwi. Nanda satuju kana caritaan eta Raja Bagong. Teu mesila katingali eta Raja Bagong teh ninggalkeun eta tegalan saterusna maneh teh mapai-mapai jalan kawas arek muru kaluar ti pileweungan. Kiwari mah teh ditanuturkeun ku Bagong-Bagong anu aya di pileweung teh. Itu ukur sorangan. Eta Bagong teh kebat mapai-mapai jalan anu prasna ka pilemuran. Barang anjog ka lebah kebon. Maneh teh culang cileung ngayang ngilikan sugan aya jalma anu kukulamperengan. Breh katingali aya saurang emak-emak di baturan nuku batur keur metikan dangdaunan di kebon. Keur jongjon ngobrol teh ieu sadar lamun dirina teh keur diperhatikeun ku eta Bagong nu kacida gedena. Lain nya ece ayeuna mah geus aman kebon ibi teh eueuh nu ngaranjah deui jongjon ting trim pokona mah ece. Anya atuh dah kamari pamandiri aya urang teh di raja ku Bagong. Tinggi kitu tah ya Bagong kulun-kulun deui ka kebon kumaha lamun ece teh di jebron ku Bagong. Nya ece nya tapi tenang mah aya naon meureun ayeuna mah. Kapaneta kabejakeun Bagong teh seleba ditemakan cenah ku si bule. Alah teh si bule balik deui cenah ka daya. Kabikeun we da jang acim. Aki nya jeung Pak RT dilatih nembak ku eta si bule teh. Mun jakung gede ieu nya eta si bule setakan lamun lengkong kerem eueuh mah daek deh kapin ku bule. Sok ka mana wae maneh teh ngobrol teh. Mana daekeun atuh ka maneh eta bule teh. Ih nya nu ka teuing da daekeun meureunnan hayang muka katurunan Indo abi mah. Ece. Sok-sok petikan ulah ngobrol ka mana karep taeun teh. Jongjon we eta mama jeung si Ibi teh keur meretikan. Barang jongjon meretikan aya nu ngorosak. Lebah nu bala puguh we atuh nurna teh meuli curing hak. Alah sarana eta ece teh ngali tuh nu kokorosakan. Paling naon ge meureunnan beurit atawa lasun daun teh. Ih, teh lawang tingali heula. Eta cek si Ibi bari ningali, ai breh teh katingali. Dinu kokorosakan teh keur ngajanteng we. Bagong nu kacida gedena bari sasagerok. Puguh we atuh meh-mehan keburu pangajian. Untung teh nepikeun ka galang harap. Alah, aya Bagong aja, Bagong, aya Bagong hayu lumpat. Ye, lumpat, aya Bagong meuni gede kitu. Mana Bagong naon taeun teh. Di dieu mah jagong aya oge, roai taeun teh. Ih lain roai, lain jagong, itu Bagong aya Bagong. Ret atuh si mah geung hareret. Bener we, aya Bagong nu kacida gedena. Alah, kumaha atuh ieu? Tulung. Teteh lah aya Bagong deui bae. Alah, aduh. Dingka ulah ngeganggu ka emak ye, mama geus teu bisa lumpat kumaha atuh. Sing harunya we ulah nyuruh ka emak. Cuk ini ka itu Bagong.
kita simak ngayak-yak we untung we teu nepikeun ka ngompolan maneh. Saben ningali Bagong anu kacina gedena. Eta Bagong teh harita teh merhatikeun ka anu duaan tapi henteu ari ngaganggu mah. Pamikirna eta awewe nu duaan mah manehna teh cenah teu boga dosa. Sabab teu ngiru ngakalakeun Bagong teh atawa nepikeun kamayahan. Eta Bagong teh ngaleos ninggalkeun nu duaan. Puguh we atuh ningali kitu mah kageteun bisa naha cenah teh narajang. Alah, geningan langsung ini tuh mah. Ieu teh diomongan kumaha ku emak ya. Da diomongan kumaha teh sing ngarunya we ka emak geus kolot ulah di tubruk ku Bagong nyacakan teh ditubruk ku Bagong ge mamang geus ngarampeol. Jadi meureun karunyangan ka emak tuh ngaleos ka itu tuh. Nya ngaleos. Hayu gacangan urang balik we emak bisi ka datang deui baturna ya. Wating loba. Kumaha lamun ngaranjah di ka kebon jeung ngaganggu ka urang. Abi mah geus diseruduk. Tugas kitu mah. Eta dua urang awewe teh gura-giru we muru balik ka lembur. Barang di jalan panggih jeung Aki Jai cerita teh anu tas di kebon bami mamang gua pacu. Kunaon nu rusuhan kitu ieu teh? Aya naon euy? Ala Aki, cilaka Aki, aya Bagong tadi di ditu tuh deket kebon roai. Untung we teu nyeruduk ka abdi Aki. Aya Bagong. Sabaraha hiji Bagongna Nyai? Aya hiji nu katingali mah juga pariksa ka itu. Hor. Gacang gerambar ari ka lembur we. Bisi aya kitu kieu keun Aki gerek laporan di ka Pak RT. Oke geus sieun lamun bisi Bagongna nyaranjah di ka lembur. Atuh geus kitu mah tiruanna teh gancang gura-giru balik ka lembur. Kan bae ari Aki Jai mah laporan ka Pak RT. Barang tepi ka imana Pak RT puguh we Pak RT teh kageteun ngadenge laporan di Aki Jai. Kumaha ya teh Ki? Saha nu geus ningali Bagong teh? Aki teh ngadenge we tadi Nini Imi jeung Nyi Epon cenah mah aya Bagong. Hubungan hiji teh Pak RT ukuran perengan di sisi kebon dak kitu. Aya Bagong di bae nya. Kan kumaha cenah ngarusak atawa ku ngaganggu teu? Ya di ngomongna mah cenah. Eta Bagong nu kacida gedena teh gur melong we teu ngalakukeun tindakan da eta cenah dicaritaan ku Nini Imi. Sing karunya we ulah ngaganggu dangkap geus kolot. Eta Bagong teh kalah ka ngaleos. Aya ku anehnya. Alah ingis we eta Bagong teh ngaranjah deui atuh Ki. Uhun Pak RT. Urang teh kudu waspada. Ari Aki mah lain ukur sieun ngaranjah deui, ingis we eta Bagong teh balitungan ka urang sabab dianggapna geus ngakalakeun jeung mayahan baturna tah kitu. Kapan hayari teh ukur aya 10 urang deui jeung rajana tah. Aduh, kumaha tuh? Urang kudu siap-siap ya. Kumaha geus lancar nembak Aki? Kapan geus diajarkeun ku si Tuhan? Iya, hari masalah nembak mah Aki mah geus lancar. Sakali 2 kali oge. Geus paham dina ngabekaskeun senjata api. Moal maleset. Sokong hari nembak ka awewe malah. Moal maleset pokona mah jitu Aki mah. Nya syukur atuh ari geus paham dina nembak. Jikan kumaha geus bisa nembak jarak jauh. Aki mah geus bisa nembak jarak jauh Pak RT. Pernah kungsi itu tah. Aki teh nembak papatong dina jarak 100 meter dah gitu. Aduh, kumaha eta beunang papatong teh ditembak 100 meter? Ieu nya. Henteu atuh teu keuna. Nu keuna teh kalah ka kana tangkal kai. Atuh dah jauh 100 meter nembak papatong mah. Alah. Kumaha atuh lamun aya serangan di Bagong teh Bang Pak RT? Weh nya urang kudu waspada Ki. Kudu ngumpulkeun di warga lembur pikeun tatatatan jeung mariksa kaayaan sisi kebon ya. Bisa nya anu diruksak ku Bagong. Iya, ieu tuang bejaan ayeuna mah jang acim.
supaya ngontrol ka kebon. Kudu mawa senjata bisinya taya Bagong ngabrul deui ka si kebon. Nya tuh bajaan yang Acim ki. Supaya teh ngarentah ka Kinyai bikin ngajakan si Acim. Ayo poho, Pak Haji Bandi bejaan. Kapan teh masih kena boga anjing ngaran si Pleki. Sugan we atuh bisa ngabantu ya. Lamun mau si Pleki malah aya Bagong teh, tangtu ngabejaan leuwih teh. Ya bangga. Lehos geus kitu mah Kinyai teh ini teh bejaan Jang Acim, kitu deui ngabejaan ka Haji Bandi. Barang di bejaan si Acim ge manehna teu dawaseun, teteh lah cenah aya Bagong deui ku kulamperangan ka sisi lembur. Ya tak ka sisi kebon. Kumaha ki? Saha mangihan Bagong? Aduh. Bawa ngayakeun serangan deui ngarannya lembur. Iye, puguh dewek teh ngadenge ti bini imi. Aduh, cenah mah ya Bagong ngan bae cenah cari. Bagong teh ini teu ngalakukeun tindakan naon-naon ka dini imi mah. Sabab dianggapna cenah karunyangeun meureunan. Alah. Kurang kudu hati-hati atuh kieu mah. Kada dagoan atuh. Nyokot lah bedil ya. Ya si Acim harita bari ngaloyong asup ka jero imah teu kudu silaturahmi bari bawa bedil pamere ti si tuan jadi teh. Ayo urang kontrol kaya lembur. Bisa nyaya Bagong. Ya ayo we ayo urang idit ka Haji Bandi heula. Urang bajahan Pak Haji. Da Pak RT mah geus siap eta tadi oge. Ayo ki ayo. Geus kitu mah Pak Haji Bandi di bejaan terus kumpul we di imah da Pak RT. Kitu deui Palebe jeung Mbah Daroji di bejaan kitu di warga lembur anu sejen yen urang kontrol kayaan kebon sabab cenah kabejakeun aya Bagong anu kukulampeungan. Kang sarupa anu geuning. Payahna ya urang kontrol kayaan kebon misinya aya Bagong ngan urang kudu siap-siap ya saga diri ya. Lamun aya Bagong urang perangan sategah polah. Ngan omat lamun nya harupan Bagong anu kacida gede anu kasebutkeun rajana teh anu terak ditembak ya. Urang leuwih hade jigah. Sabab moal mampu sanajan mah senjata api ge ya. Bener tah. Bener pisan caritaan Bapak RT teh. Lamun mangihan Bagong anu kacida gede jeung teh terak ditembak leuwih hade urang teh nyingkah. Sabab buaya bisa cilaka 12. Aduh, ayo di Bagong atuh. Kumaha teh? Kontrol wae teh kontrol. Kumaha si Pleki geus dibawa ku Haji. Jeung geus bawa bedil Pak Haji lah. Ya nuhun Pak Haji. Wayahna ira urang kontrol dewe kayaan kebon ya. Saur cenah ka wartoskeun tadi teh aya Bagong ngulamper ka sisi kebon. Yo bangga. Atuh geus kitu mah sareng teh bring we kontrol ka sisi kebon. Bisinya cenah aya Bagong anu ngarajah deui. Barang di teangan boleh teh kapanggih tapak-tapakna acan lamun nya ngarajah ka kebon. Kitu deui suman. Bisinya aya komplotan atau abnuran Bagong teteh lah. Naon-naon. Kamana cenah atuh? Nah bener gitu caritaan di Mimi teh jeung si Bibi teh nya. Geuning dicuksur ka ditapai ka dieu mah ya. Ih nya caritana piraku bohong atuh. Alah, tapi tanah-tanah ngarusak kebon ieu teh. Ulah nya. Pleki. Coba teangan bisa aya bener ya Bagong. Si Pleki hati-harita culang cileung, bari ungas ius. Tapi boleh si Pleki teh mangihat tanah-tanah anu nyurigakeun. Alah bohong, meureun bohong. Sepiraku si Pleki da pasti kanyahoan namun nya Bagong di daerah dia mah. Bakal kanyahoan ku si Pleki mah. Anyanya atuh ari geus kieu mah. Teteh Bagong teh aman meureun. Tapi piraku di imi ngabohongnya mangihan eta geus kungsi mangihan Bagong. Ya bisa jadi bener mangihan Bagong nama. Dan Bagongna kaburu ninggalkeun ieu tempat. Tah kitu ari jeung Aki mah bae teh. Ya bisa jadi kitu caritaan Aki nya teh memang bener. Bisa wae eta Bagong teh datang kula karena kerudu ka dieu tapi geus idit deui.
bisa we keur ningali kayaan di lembur ya. Cek si Acim ngabenerkeun kana carita anak Jai. Anya ye urang teh kudu waspada kumaha teh palabe. Kumaha tindakan urang ya? Bener. Bisa jadi Bagong teh memang datang ka dieu ngan bae geus idit deui. Urang kudu waspada jeung hati-hati. Kudu kontrol kayaan sisi lembur. Kumaha lamun Bagong teu kanyahoan. Lain ukur ngarajah di ka kebon, tapi asup ka jero lembur, kapan ngabahayakeun. Ceuk palabe manehna mah panjang pikiran, inggih we. Eta Bagong teh bener aya ngayakeun tindakan, sokong nepikeun ka asup ka jero lembur mah, matak ngabahayakeun pikeun pangeusina. Bener. Urang kudu patroli deui we ieu mah. Kudu ngajaga kan bae anu baroga senjata. Jeung anu bisa dinadebak. Ieu teh diandalkeun pisan ya ku Abah ya. Kumaha ieu teh Ki Jai? Kun we urusan tembak menembak mah. Kapan Aki teh geus diajarkeun ku si Tuan Jadi. Aki bakal bisa nembak tepat kana sasaran. Pokona lamun geus boga ajian Sri Nurwenda dan Nurwenda. Komo lamun nembak awewe mah. Ya pokona mah omat ya ka Aki Jai jeung Acim kudu bisa ngabantu kuring ya. Diandalkeun ku warga sejenna sabab urang boga keahlian pikeun nembak. Ya, pokona mah Pak RT. Jeung Acim kitu deui Aki Jai. Ulah nepikeun ka teu bisa merhatikeun kaayaan. Oge bisa ngajaga keamanan. Sabab tiluan jadi andalan urang sarerea. Nya atuh kitu mah ya. Da satueuna urang marulang heula salah namanya. Geunis urang jaga-jaga we di jero lembur. Mudah-mudahan we eta Bagong teh teu ngasuh ka lembur urang dan teu ngaganggu ka kebon-kebon. Ceuk Pak RT saolahna nu ngarasa geudeung. Sabeuteulah Bagong teh teu kapanggih di eta sisi kebon. Tuping bae sarerea teh balik dewe ka lembur bari jaga-jaga jeung dina peuting eta anu harona bakal ditambahan bisi-bisi aya Bagong anu ngarajah jeung asup ka jero lembur. Mitra waktosna parantos teh kapannya jaga urang teu jajar carita di kiri urang teraskeun dina seri anu salajengna. Hapuntenna Mang Kirang maksimal nuju baridek mitranya tapi belah bandar tiasa ngahibur bae kabaraya di mana we ayana. Atuh Mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.